nyarita kieu. Ieu teh memang kalimat Bandung Barat teh tinu sisi ilmu branding rada hese ngabrandingna. Disebutkeun Bandung Barat nu kabayangna Bandung wae. Model urang nyaritakeun hiji tempat, barat, timur, utara, selatan hese. Hese ngabranding nangan di urang mah lamun make ngaran Mandalawangi ribut, urang Padalarang teu narima. Lamun make ngaran Padalarang, urang Lembang teu narima. Akhirna make ngaran Bandung Barat. Ari Bandung Barat ceuk saha? Ceuk urang Lembang. Bandung Barat. Ceuk saha Bandung Barat? Ceuk urang Bukanagara. Cek urang Bukanagara Subang, Bandung Barat. Ari cek urang Cianjur, Bandung Timur. Ai cek urang Purwakarta, Bandung Selatan. Naon sababna? Kuloneunana. Jangan sesah ngidentifikasi wilayah mah. Tapi keun da nginges ieu jadi ngaranna. Tapi lamun nek boga niat ngarobah ngaran nek ngabranding, kukuring rek dibantuan supaya aya komara jeung wiwahan. Hiji kuring rek ngabagi karakteristik sabab Pak Bupati urang ngawangun kudu apal karakteristik wilayah. Hiji urang Bandung Barat boga budaya kota Bandung Lembang. Gayana gaya kota Bandung, gaya kota Cimahi. Nu kadua urang Bandung Barat boga gaya Cianjur Sawareh Cianjur. Sarang gaya Purwakarta Sawareh belah dieu Cipeuneuy ka dieu gayana. Resepna urang dinya naon? Resepna kanu hal-hal anu sifatna karuhun. Jadi lamun nanggap golek, tah urang dinya. Nu kadiduna urang Bandung Barat nu gaduh budaya urban. Ieu daerah macet. Nah, kumaha ngabangun karakteristik ieu urang kedah metakeun. Gunung kudu awian, lengkob kudu balongan, lebak kudu sawahan. Naon PR-na? PR-na nu kahiji, lamun hayang ngarengsekeun Bandung Barat, kudu dipulangkeun ka Sarakan Pangbalikanana. Gunung kudu awian, lamun gunung kudu awian, wayahna Pak Bupati kudu gede kawani. Nu biasa nakol drum, engke mah urang nakol tambang ilegal, meh bubar.